Kabeneran deui harita Ki Banda tacan sare. Sabab masih keneh nyileuk di jero kamarna. Pang-pang nama mikiran kana hasil riungan tadi berang anu di mana dirina kudu ati-ati ku kehadiran si Bopeng. Anu cenah ceuk Kiromeng jeung ceuk Sambang Pati mah eta si Bopeng teh mangrupa anak jadug rampok. Anak jadug rampok Gerot Alas Kobar. Saha? Saya tanu kegetrok? Saha nu kegetrok? Abdi ama Sekar aya picareoseun sakedap kuda ama. Oh, Sekar sugante saha? Pantau kamar dibuka terus Sekar Jati asup ka jero kamar. Bari teu diuk dina kursi anu aya di jero eta kamarnya kitu deui Ki Banda bari neuteup antep pinuh ku pananya kanu jadi anakna. Teu lila Ki Banda terus tumanya. Aya naon Sekar? Amang ngerasa kaget ya ku kedatangan diri hidup dina banci peuting kieu. Sarta katingalina eta paroman hidup siga anu meunang kareuwas. Aya naon eta? Coba gancang caritakeun ka ama. Aya naon Sekar? Abdi maksud teh tadi ngarandapan pengalaman anu kalintang mata kagetna ama. Sekar Jati mimiti nyaritakeun naon rupa hal kaperluanana pangadatang madep ka bapana dina wanci peuting harita. Cik. Aya pengalaman naon kitu? Coba geulis. Ulah dikilungan jeung disumputkeun. Aya pengalaman naon ieu teh? Coba sebutkeun ka ama Sekar. Sekar Jati anu memang hatena teu boleh panasaran. Gancang ngaguar ngeunaan pengalamanana tadi anu muwuh mata kaget pikeun dirina ku ngadenge sora si Bopeng anu jelas malah dicaritakeun ngeunaan amanatna. Tutas kitu Sekar Jati terus mungkas caritaanana bari neuteup antep kanu jadi bapakna. Tah kitu anu nembe kaalaman ku abdi teh ama. Nanging anu janten kakaget teh rehna nembe ayeuna abdi mah nguping salira. Nya nguping salira ama kagungan mustika anu disebat mustika walang sungsang. Anu munggu ama oge cacan katos nyarioskeun ngeunaan eta hal ama. Sekar, kumaha ama? Kieu geulis anak ama. Memang caritan hidup bieu kahareti tur jelas pisan. Memang caritaan si Bopeng teh henteu nyalahan da puguh memang ama anu nyangking mustika walang sungsang. Satadina mah eta mustika teh bakal digua riwayatna dina waktuna hidup boga salaki. Dek diguar ku ama teh. Lamun hidup boga salaki. Tapi lantaran saemara teh gagal, nya teu bisa ama nerangkeun ngeunaan eta mustika. Engke oge dina waktuna ku ama bakal ditemongkeun sarta digua riwayatna. Ngan ieu teh anu manta kaget jeung aneh peukeun diri ama naha si Bopeng bet nyahoeun kana mustika walang sungsang. Jadi saha atuh anu sabenerna si Bopeng teh? Ieu anu jadi bahan pamikiran ama dina waktu ayeuna geulis. Ki Banda ngahuleng ngaraga meneng puguh memang mata kaget beukeun dirina lantaran si Bopeng nyaho kana rusiahna mustika walang sungsang. Anu sapinuhna kacangking ku dirina Ki Banda tur tacan pernah bocor kanulian. Sekar Jati tumanya deui kanu jadi bapana lantaran kajurung kurasa kapanasaran jero hatena. Ama, upami kitu mah si Bopeng teh sanes jalma jahat atuh. Bali sabangsurna urang kedah waspada kana naon rupi amanatna ama. Saha anu terang Paman Rombeng oge Samang Pati miharep kana eta mustika. Sakumaha anu diamanatkeun ku si Bopeng ka abdi. Kumaha ari emutan
ama ngeunaan hal eta ama. Pikeun ama mah hal eta tatan bisa percaya sapinuhna Sekar. Sabab bisana urang nuduh atawa nyangka teh lamun geus aya kanyataan anu karanapan. Kakara urang bisa nuduh. Jelasna ama moal rek wara percaya kana caritaan si Bopeng. Saacana aya kanyataan atau aya bukti. Apan urang teh kudu sidik ku buktina waspada kunyatana. Da puguh piraku atuh diri ama kudu curiga ka paman hidep. Sasatna adi ama sorangan nyaeta Ki Rombeng. Nya kitu deui Sambang Pati. Anu jelas-jelas boga urusan pribadi jeung si Bopeng. Anakna Ki Garang jadug rampok gerot alas kobar. Kitu apaan cek Sambang Pati teh jeung cek adi paman hidep Ki Rombeng teh. Nanging ku emutan teh aya awona upami urang hati-hati sareng waspaos ama. Saanu terang jalmi mah henteu tiasa diukur ku panca kaki. Sok sanaos wargi nanging upami jahat. Janten henteu aya lepat upami cariosan si Bopeng janten bahan tinimangan salira ama. Geusan waspada salawasna ama. Nya ari hal eta mah tangtu hal eta mah. Nya ama oge ngarasa syukur jeung bagja upama teh mah memang nya kitu. Ngan ieu anu jadi kaget teh ku carana si Bopeng anu susulumputan dina mangsana nepikeun eta amanat. Padahal ama teh hayang ngayakinkeun ngeunaan saha sabenerna ari si Bopeng. Nah bener henteuna eta si Bopeng teh anak jadug rampog nyaeta Ki Garang. Ieu anu jadi rasa kapanasaran ama dina waktu ayeuna Sekar. Punten ama. Naon deui geulis? Aya keneh anu bade ditaroskeun teh ama. Nanyakeun naon ieu? Naon salaresna hasiat atanapi kagunaanana mustika walang sungsang teh? Abdi hoyong terang pisan ama. Kieu Sekar anak ama. Eta mustika walang sungsang teh memang mangrupa mustika anu arang langka di pibanda atawa henteu bisa samarangan jalma bisa menangkeun eta mustika. Sedangkeun kaampuhanana nyata pikeun kasalamatan jeung karahayuan anu nyangkingna. Sabab anu karasa ku diri ama sanajan sakumaha ripuhna tara ripuh-ripuh teuing hirup teh. Aduh ngan hayakal we ieu teh. Kibanah teu labas nyaritana. Teteupna anteng kahareup bangun anu jauh panindeungan. Sekara jati jadi leuwih panasaran ningali ka aya nu jadi bapana kitu teh terus tumanya deui. Nah hanyakal kumaha ama. Cobi terangkeun ka abdi atuh ama. Duh dinten langkung panasaran ieu teh abdi mah. Hanyakal Sekar. Hanyakal pisan inung hidup Sekar. Inung hidup nepikeun kaninggalkeunana teh lantaran ama kajongjonan teuing. Ama teh kajongjonan teuing ampleng-amplengan neneangan mustika walang sungsang. Nepi ka ama teh poho ka kulawarga, poho ka anak jeung pamajikan. Anu akhirna inung hidup nepikeun ka hanteuna. Dina waktu diri hidupkeun leutik keneh kakara umur 2 tahun meureunan geulis. Lamun ayeuna urang masih keneh aya inung hidup ka cida bagyana meureunan ama teh geulis. Ningali diri hidup anu geus tumubuh jadi hiji wanoja.
hanya kahal inung hidup geus kamangsa. Wih di kanu ngerasakeunana bari kaduhung we bati kaduhung ayeuna mah geulis ama teh. Kibana temong paromana semu alum sarta panon bangun anu baseuh beueus ku Cipanon anu henteu ragrag kana pipina. Eten kitu ibu pangnandugikeun ka hanteuna teh ama. Ama mah teu malire ka kulawargi margi ngudag-gudag mustika pangintennya. Upami kitu mah penting sareng kacida pisan hebatna daya tarik eta mustika teh ama panginten. Mana kitu kajantenana oge ama. Memang gelis anaking. Lain bae eta mustika teh jadi rebutan para jawara jeung jalma-jalma garagah eta mustika teh. Dalah di kalangan bangsa banu oge sarua we pada mikahayang kana eta mustika Sekar Jati. Jadi jelas nama eta mustika teh memang boga daya tarik anu luar biasa dina waktu harita. Mangsa diri ama keresep ngudagna geulis. Di mana ayeuna eta mustika teh disimpenna ama? Ya di kamar penyepenan Sekar. Di kamar penyepenan tetela geningan tahun-tahun ama tutas nyangking eta mustika. Sanajan kudu ngorbankeun inung hidup anu teu kapirosea dirina. Estu tacan pernah menang pancabahla anu tumiba ka diri ama. Atawa ka pengeusi pilemuran Pamekasan anu salawasna aya dina kasalametan. Tapi meureun eta oge hakikatna mah ti nu maha kawasa. Ngan ieu aya syariatna nyaeta mustika walang sungsang teh. Anu keur garunter ngobrol teh antara anak jeung bapa henteu ieu sadar. Lamun harita obrolanana aya anu ngintip ka Bandungan dua jalma anu tayalian ti Kirombeng jeung Samangpati. Anu ngarintip di luareun pantok kamarna Ki Banda. Ki Banda neuteup antep ka Sekar Jati bari terus nyarita deui. Tah. Cukup sakieu heula obrolan urang teh Sekar. Ayeuna mah wanci geus kacida peutingna. Sok kaitu geura sarekeun anggur mah pamali. Sare ngadagoan janari mah. Jeung ngaganggu we kana kasehatan pang-pangna mah. Sok kaitu geura sarekeun ka ditu. Di kantun dingi atuh ama uri jeung kulem da sanos abdi oge sami tos tunduk geuningan ieu teh. Aduh, ngaturkeun nuhun kana rupi-rupi hal guaran keterangan ti salira ama nembe. Nya, sok atuh ka ditu nya. Tutas kitu mah harita Sekar Jati kaluar ti jero kamarna Ki Banda. Rada sugema ayeuna mah hatena sanajan tacan sapinuhna ngarasa sugema pang-pangna mah ku tacan diterangkeunana ngeunaan riwayatna mustika walang sungsang teh ya.